aing usaha keur hares kieu kudu kana naonnya. Lah, neangan ti bisnis pan itu Bang Pai mah beureun tatanen hasil. Naon euy? Udah mang. Alhamdulillah. Kumaha mah? Aing kabar gembira. Kumaha. Kabar gembira naon? Yo. Sapeherannya yeuh. Ieu teh aya ide halus. Halus? Heuh jang konten ke sore ayeuna teh salat. Siap tuh. Naon ceritana? Yo. Carita teh jual beli mobil. Hati teh mantep macam ieu. Tah. Didinya anu boga mobilna tahnya Siap. ieu calo. Siap. Siap. Jadi Siapnya. calon siap. Siap. Mobil mah? Rubicon. Rubicon. Heeh. Tah, geus ngarumpul geuning. Kumaha? Konten teh jadi teu? Jadi tah kieu tah urang kaparengannya Kumaha? tah kan didinya nya ya Iya. nu boga mobil, Heeh. boga mobilna Hmm. si ieu calo. Hmm. Ieu meuli. Siap. Jadi calon Ini beli. Oh. Kumaha? Ai abi meuli naon? Beli mobil Rubicon, si ieu boga Rubicon. Teu boga dudungna ge mama. Teh heula mama. Abi boga mobil Rubicon. Heeh. Ai mama apa di mana abi meuli boga mobil Rubicon? Kan abi mah teu boga. Mana? Apa nama ide konten sampai konten itu konten yang konten mana itu cerita nek meuli. Dudungna ti mana? Anu dong gimana? Tuh. Jadi calo siap kan? Calo siap. Calo memenang duit tak bermodal. Sia gedaikeun jadi calo. mah. Ye kudu ngindu ka sutradara soalnya sutradara mah anu boga konsep ulah anjlok tina rel dina Ya. benang merah. Da kedah pararuguh kudu puguh. Lamun meureun kudu kita disepil meureun mobilna. Sedengkeun ek mobil saha? Da urang mah teu boga mobil. Minjem ka saha uing dudungna atuh? Allah. Mending keneh calo Yang urang. beli Rubicon teh kudu boga dudung. Boga dudung ti mana Ieu uing? mah aing teh mikir sapeuting ieu teh teh aing teh capek itu Iya, bakal dah. halus. Masih menang mikir menang 2 peuting 3 peuting oge da kudu jelas ngonten teh. Ayeuna urang boga mobil, da urang mah teu boga mobil, can boga duakeun heula atuh. Caritana mun itu boga mobil kahenna. Ieu mah jual beli mobil caritana setengah. Nya da mesin caritana ge kudu jelas, kudu bukti. Siap-siap kan mana yang meulina siap teh? Siap, nginjem ulah duitna ka bapak ieu Kan aing jadi calo. Ieu mah calo. Calo mah yang duit ka calo. Di mana boga duit calo. Kada uing taboga jam meuli.